Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra pemirtu. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Pak Guron Tepas Sunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra-mitra pemirtu, mudah-mudahan urang sapapaosna cing aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan mulus rahayu berkah salamat, amin. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarawa basajan, mudah-mudahan sing ngajantenkeun panghibur kana kalabu pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtob dongeng Mang Guru, sagala kaahengan anu lumangsung di palataran alun-alun babakan ledok, moboh metak ibur salalemur, panyangka jeung pangira-ngira, pating suliwer tina letah warga, kaasup maoyom anu hari weus-weus nepikeun deui beja ka salakina. Moal kicu eta teh jajamit leuweung anu hayang mancuan jangku kicu. Tetep maoyom pinuh ku pananya. Hihi, sok amanyakarep wae ari nyai teh nyai. Cek Wah Haji malah nyakakak. Atuh zamannya araheng. Ari yang arinya di PHP-keun di sahanya. Cek si rumah di PHP-keun di kawauhan jangkuwu cenah. Tapi teu ngabejakeun di saha-sahanya. Siga aya anu disumput-sumput. Nya teuing atuh nyai henjog we tanyakeun ku sorangan. Dasar aki-aki ari diajak nyarita teh sok sacangah hare-hare. Cek maoyom bari bibirna miyuni tutut. Ari Wah Haji mah ukur nyerengeh bari gual gael ngegelan seupan sampe anu rada cangor. Kusabab asa dihare-harekeun antuk namah maoyom cengkat anu saterusna mah ngoloyong ka jero imah. Bari ngelek beas anu geus dipiceunan bangsalna. Sing salamet we kasep hampura wa mah geus teu pantes pipilueun. Garandangna Wah Haji. Dina kaayaan kitu ujug-ujug cileug di buruan imah Wah Haji. Ujug-ujug aya jang pringga. Wah Haji mah nempok kitu teh ngan ukur mesem bari unggut-unggutan. Sampurasun, cek jang pringga nyamperkeun ka tepas kalayan rengkuh ajrih kacida. Ampes jayu, gejing eta geus bisa geus kapanggih. Tembal Wah Haji ditungtungan ku pananya teu langsung nemalan solongkrong. Jang pringga ngajak sasalaman anu saterusna mah diuk nyang hareupan Wah Haji. Alhamdulillah euwa aya barokah pidoana ti Wah Haji antuk nama jang pringga nembalan. Nya syukur jayu syukur. Geuning ari ti heula mah malah nyeungsirikeun mangsa cek uwa ieu junya bisa dicelepan teh. Mohon hapunten pisan Wah Haji. Nya hanyang arin teu sakalian dibawa mulang jalu. Geuning Wah Haji uninga cek jang pringga rada kerung. Hihi, nyaho atuh jalu da kacempo. Hilap tadi bedian ku Mamang Raja Wah Haji. Saurna teh supados aman ari di ditu mah
dina waktosna dinten nikahan nembe bade dijejapkeun ka kulawargina. Bilih jalmi anu namina Gandi masih keneh kekeh gaduh maksad ngewat Nyi Arin saurna teh. Atuh abdi ka dieu teh sakantenan we sejak amitan. Rehna abdi bade wangsul heula nepangan sepuh di Cisastra. Oh, jadi jalma anu ngewat Nyi Arin teh ngaranna Ganji jalu. Nyaon maksudnya cenah nepi ka ngewat Nyi Arin teh. Saurna mah bakat ku miharep palai janten carogena Nyi Arin wa. Hihi. Ya saya budak ngora. Awas nu eueuh deui bikang. Hihi. Ari kitu urang mana cenah si Ganji teh. Urang leuweung wa kantos saguru saelmu sareng Nyi Arin saurna mah. Nanging ari saur Nyi Arin mah heran pajar teh da tingkatan ajen wewesena nya aya disahandapeun Nyi Arin. Nanging saparantosna nyepeng pusaka kujang Nyi Arin oge janten teu mampu ngayonanana wa. Jadi si Ganji teh muridnya Nyi Sulastri. Berarti eta kujang teh. Wah Haji pohara ngagebegna. Aya naon Wah Haji? Kieu ingga. Eta kujang teh pusaka uwa dina mangsa baheula. Warisan Ci Guru uwa. Ku uwa teh dipihapkeun ka Nyi Sulastri minyangka bukti yen uwa teh bener-bener moal ngagunakeun jai kekuatan anu kacangking ku uwa. Memang kekuatan dina eta kujang pohara gedenya. Ngan saupama jadi jojokeun heula ku nu nyekelna mangka pangaruhna jadi goreng. Jeung saupama nempotinya talajakna eta jajaka anu ngaran Ganji anu geus wani maksakeun kahayangnya mah geus moal salah deui. Pasti kujang eta teh lain dibikeun ku Nyi Sulastri tapi dipaling ku eta jajaka. Ceuk Wah Haji ngomongna teh dilaunkeun pisan. Waduh kumaha kiatna eta pusaka teh Wah Haji? Pohara kuatnya atuh jadu. Malah mamatak baheula uwa aya anu ngelehkeun oge. Nya sababiahnya mah adatan uwa mibanja eta pusaka. Kumaha atuh saupami si Gandi kekeh palai ngarebut deui Nyi Arin. Panginten abdi oge moal sangem ngayonanana Wah Haji. Hihi. Tong salempang atuh jadu. Ayeuna mah gua oge geus kapanggih yen sanya pusaka aja-ajinya jiri sorangan. Lain mangrupa barang sabangsa nying eta kujang. Wa yakin hijep oge bakal gancang ngaratinya. Sing percaya we kanyu kagungan jiri. Ngan hampura wa mah muarek pipijueun isin ku Gusti. Dijoakeun we sangkan hijep teh salamet. Hatur nuhun pisan pi doana Wah Haji. Doa Wah Haji janten salah sawios pusaka anu pangampuhna kanggo diri abdi mah. Wah Haji ngan ukur unggut-unggutan atra pisan kareueus dina paroman beungeutna. Saumpama rek mulang heula ka Cisastra mangka je. Aih geuning aya calon pangancen. Kapanggih ti mana Nyi Arin teh jadu. Omongan Wah Haji kapotong ku ngurunjung nama oyom anu siga pohara pisan bungahna. Mangsa nempo Jang Pringga teh langsung nemalan. Jang Pringga mah malah buru-buru ngajak sasalaman. Kapanggih ti mana Nyi Arin teh atuh jadu. Ceuk mah oyom ngalungkeun deui pananya anu sarua sanggeusna diuk digigireun salakina. Ti leuweung mah. Ari si Anjahad anu ngiwatnya geus kacerek kitu jalu. Tanya mah oyom bari nembongkeun paroman anu kacidak keheulna. Kabur mah tembal Jang Pringga siga anu kapala ngareka carita. Terus ari ayeuna dipihapkeun ji mana Nyi Arin teh. Cenah ari ceuk si rumah dipihapkeun ku jangkuwu. Hihihi. Ari nya siga paparaji wae dadana teh. Ceuk Wah Haji rada mun cereng.
Nyaon paparaji teh anu sok manjuan anu ngajuruk kicu. Cek Mak Oyom kurang kerung netep ka salakina. Hihi, nyaho emang geus we. Si Sujang ka ieu teh cenah rek amican rek mulang heula ka lembur nya. Cek Wah Haji siga nu hayang mengkolkeun wangkongan. Oh nya Jung dijoakeun sing salamet. Titip salam we ka injung Bapak Hijab. Bisi rek mawa wajib atuh itu jaloba keneh jalu. Cek Mak Oyom siga nu geus jadi kabiasaan mahanan semah anu rek ningalkeun imahna teh. Hihi, dinu rek kawingan mah coba kuah kue mah atuh nyai. Cek Wah Haji nyelengkeung. Nya bener pisan eta teh akangnya. Cek Mak Oyom jadi seri sorangan. Bilih sonten teuing mah oge Wah Haji. Abdi teh sejak amitan sateu acan wangsul ka Cisastra. Abdi teh bade amitan heula ka Pakuwu. Ada pidoan we ti emak kalih ti Wah Haji. Cek Jang Pringga bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Nya jaju dijoakeun pisan kasep. Sing salamet, sing salawasna aya dina kabagjaan. Tembal Mak Oyom sajeroning usapan sirah Jang Pringga anu keur nyiuman tonggong leungeunna. Geus kitu mah Jang Pringga ngagedig ningalkeun imah Wah Haji dianter ku tetep reueus tur pinuh pangdoa ti pasangan manusia anu umurna geus tunggang gunung. Sajajalan unggal warga anu pasang rok teweleh naranya. Jang Pringga oge kapaksa ngarandeg heula pikeun ngajawab saperluna. Sanapina ka imah Kuwu Suhat kasampak keur loba warga anu babantu munding jeung domba pating garantung keur disisitan kulitna. Sawareh geus dicacagan ku Kang Yuhendi jeung ku Kang Oya anu memang kawilang pangdaekanana. Katampo ku Jang Pringga puluhan jin anu keur ngajaranteng sarta samakta ku pakarang. Jang Pringga ukur unggek saeutik bangsa puluhan jin rarangku hormat ka dirina. Oh geuning aya Jang Pringga, cek Kuwu Suhat jeung pamajikanana anu keur nempokeun nu barang gawe pohara curing hakna mangsa nempo Jang Pringga teh. Kusabab di buruan loba warga anu tatanya antuk nama buru-buru Jang Pringga dititah asup ka jero imah. Kang Yaya anu harita keur mantuan ngurus munding gancang ku kumbah heula anu saterusna mah nyamperkeun Jang Pringga anu keur ditalek ku Mitoha jeung ku pamajikanana. Oh jadi si Arin mah mulang nate engke pas poean kawinan kitu jalu? Tanya pamajikan Kuwu Suhat siga nu hayang mastikeun. Mohon saurna teh melang bilih aya nu ngewat Nyi Arin ka dieu deui mah. Nya syukur atuh ari kitu mah. Nuhun kitu geus haat nulungan ka si Arin. Cek pamajikan Kuwu Suhat kalayan paroman anu nembongkeun karegreg. Ingga ari anu nyieun panggung masih keneh bangsa jin anu eta. Cek Kuwu Suhat ngalungkeun pananya. Sumohon ki malih mah ieu bumi oge dijaga ku puluhan bangsa jin bilih aya anu niat deleka. Waduh, moal naon ieu teh? Jeung kudu disuguhan naon? Si kopi pahit atawa bubur beureum atawa bubur hideung? Cek Ceu Ayu nyelengkeung nembongkeun paroman anu semu keung. Hehe. Tagedah mah tembal Jang Pringga ngakmakeun ayeuna mah ka Ceu Ayu teh. Lumayan lila Jang Pringga pada nalek ku kulawargana Kuwu Suhat pang-pang nama ngeunaan kaayaan Neng Arin anu masih keneh aya di negeri jin. Jang Pringga kalayan sabar ngajawab sakur-sakur pananya anu rabeng ti kulawargana Kuwu Suhat. Kumargi abdi teh tos janji bade wangsul pi 2 dintenan deui kana waktosna nikahan. Abdi teh sejak amitan we ayeuna mah. Cek Jang Pringga sanggeusna pribumi katempona siga nu geus eueuh deui tanyakeun mah. Nya Jog atuh ari kitu mah rek diantar ku saha ingga?
cek Suhat ditungtungan ku pananya. Sawios tegalah diantar bade nyalira wae ki. Moal buri teuing Jang, cek Kang Yaya siga anu melang. Sawios we Pak, teu wantun ari kedah jalir kana Jangji mah. Nya, jung wae ari ludeung mah. Hati-hati we di jalannya Jalu. Arek mawa kue Jalu. Itu di dapur geus loba pisan, cek pamajikanku Suhat. Moal ni raridu. Geus kitu mah gancang Jang Pringga sesalaman kanu boga imah. Sanggeus amitan pikeun anu kasakitu kali nama. Gede gue Jang Pringga ninggalkeun imah ku Suhat diantar ku puluhan panetep pribumi jeung warga anu keur pakpik-pek mantuan barang gawe. Jang Pringga leumpang rada gagancangan tapi sok mindeng ngarandeg daloba warga anu naranya. Sanggeus aya kana sawatara lilana Jang Pringga nepi ka watas lembur. Reg Jang Pringga ngarandeg sarta rutret siga anu keur nitenan kaayaan. Geus kitu mah beuring ay les Jang Pringga ngaleungit teuing ka mana. Gelo atuh, geuning luhung oge atuh, elmuna eta babangok teh atuh. Cek saurang jajaka anu tetela tita tadi nuturkeun sarta ngawaskeun Jang Pringga. Anu tetela geuning eta teh Jang Gandi. Ham atuh, kudu kumaha atuh, ketak aing anu saterusna atuh. Cek gerendengna Jang Gandi deui. Jang Gandi hulang-hulang siga anu keur ulang mikir. Ham atuh, dina wangkonganna mah atuh, cenah eta babengok teh urang ti sastra atuh. Hahaha, gampang atuh, karita tanya wae atuh, rek mantong ka mana wae oge, wal pudung di udang atuh. Hahaha, tegoan atuh, aing rek datang pikeun ngaruntagkeun harepan sia atuh. Hahaha. Gerendeng Jang Gandi bari teh paparaket ngepelkeun pereupna. Geus kitu mah jorelat cileung. Jang Gandi jajarelatan ninggalkeun eta patempatan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, urang tunda heula lalakon Jang Gandi anu masih keneh can hasil dina enggoning ngawujudkeun undek-undekna. Ayeuna urang samper heula kaayaan di hiji jurang anu aya di jero pileuweungan, nyatana tempat nganjerekna Nini Ati anu kungsi ngukut sarta ngatik ngadidik Neng Arin jeung Jang Gandi.
Wanci sareupna kaayaan di eta tempat geus paroek kawantu dina jerona jurang di Pileuweungan. Nini Ati ngajentul deket bibir guha nyang hareupan durukan anu kariruhakna. Satisieun hirup teh ari eueuh batur pisan mah. Gerendengna Nini Ati bari nyoeran ruhak ku pangpung garing. Sanggeusna ruhak di koeran gorehel sababaraha hiji cau anu semut tarutung keur ngaboboy cau tayohna mah beulem cau dikaluarkeun tina ruhak anu saterusna mah dikepruk-kepruk pikeun miceun lebu anu narapelna. Sok beulem cau diwadahan kana daun anu geus meunang ngaleumpeuh jung Nini Ati cengkat anu saterusna mah ngoloyong deui muru ka jero guha. Wah, sampurasun. Aya sora anu ngeureunkeun lengkah Nini Ati. Ret Nini Ati ngalieuk gebeg. Nini Ati pohara ngagebegna sabab di tukangeunana geus ngajarga tilu jirim anu jarangkung badag anu panghareupna gagah make mahkota anu duaan deui mah mahkotana teh laleutik tapi campernik. Anu tetela tilu jirim teh tayalian ti Raja Lius jeung 2 abdi dalemna. Manyeh geuning Lius, rek nyaon jor-jor ka dieu, jeung nyaho ti saha kaula aya jiji ye. Tanya Nini Ati, siga anu geus wawuh ka Raja Lius teh. Wah, tining arin Nyai. Temal Raja Lius kalayan nembongkeun ka ajerih anu pohara. Si Arin kurang ajar. Jadi si Arin jadi caraku maneh alatan mibanda pusaka kerajaan maneh. Iya, lain salah si Arin eta teh jeuleu. Ampun paralun, abdi mah teu wararantun ngaganggu murid Nyai. Cek Raja Lius gancang nempas. Jadi kumaha atuh ieu teh? Lius kumaha? Cek Nini Ati kurang kerung. Upami ngawidian mah saena mah urang dilebet bae nyariosna Nyai. Cek Raja Lius kalayan rengkuh kacida. Hayu alasup hayu. Nini Ati ukur unggeg anu saterusna mah miheulaan ngalengkahkeun sukuna ka jero guha. Raja Lius jeung 2 abdi dalemna semuda rongkok nuturkeun lengkah Nini Ati gek ngariung dariuk dina batu anu minangka korsi di eta guha. Wah, manawi teh Nyai parantos teu aya. Geuningan masih keneh jumeneng kalayan sehat jag-jag waringkas Nyai. Cek Raja Lius muka wangkongan. Alhamdulillah masih keneh dipercaya hirup. Macek itu oge meureun dibere keneh kasempatan keur ngomean kasalahan diri Lius. Raja Lius jeung 2 abdi dalemna arunggut-unggutan. Ari si Arin teh aya di mana Lius? Tanya Nini Ati deui. Oh, aya di negeri abdi Nini. Kumaha caritanya nyepi ka aya di negeri maneh? Mandadak-dak we Raja Lius nyaritakeun lalakon Neng Arin anu disalamatkeun kudu jadi anakna. Mangsa Neng Arin rek dipaksa pirusa ku saurang jajaka anu ngaranna Gandi anu masih keneh muridna Nini Ati. Perkara sosobatan jagat satria jeung Jang Pringga oge kasabit-sabit dina caritaan Raja Lius. Nini Ati pohara ngagebegna ngadenge katerangan ti Raja Lius anu samodel kitu teh. Kurang ajar eta budak teh. Gimana ayeuna si Ganjinya? Terapisan kakeheul dina paroma Nini Ati. Wah, nyaduka ari perkawis si Gandi nama abdi oge teu terang atuh Nyai. Nanging anu jelas mah si Gandi teh pohara pisan luhung elmuna. Pang-pang nama pusaka kujangna anu kacida kuatna. Patih sareng puluhan prajurit abdi oge tuan tunun ngayonan Nyai. Nyamaneh jeung patih maneh teu apal yen eta kujang si Gandi teh pusaka salaki kuring. Oh, janten eta pusaka anu aya di si Gandi teh
pusaka Abah Mista Nyai, cek Rajalius pohara ngajenghokna. Ari Nini Ati ukur nembalan ku unggek. Wah nyapaingan atuh ari kitu mah. Ari abdi mah da teu adu hareupan langsung sareng si Gandina oge Nyai. Sajabi teh eta ari Kipatih mah deui kawilang pati anyar tekan tos apaleun kana eta pusaka. Kapanan ari si Daus mah nya maksad teh pati anu kapungkur. Hianat alatan kabongroy ku kasaktian pusaka karajaan tah kitu Nyai. Terus pusaka kerajaan maneh anu aya dina awak si Arin rek dipaksa dicokot Lius. Wah perkawis pusaka kerajaan mah wabdi mah diantep heula bilih Neng Arin masih keneh peryogi. Tenang Nyai, tenang. Saupami pusaka anu aya di Neng Arin dicandak oge da moal kantos ngorbankeun nyawa. Umargi abdi oge gaduh carana Nyai. Nya kedah paragat heula nyawa sote. Pedah we saupami nyandakna sanes ku abdi atuh Nyai. Syukur atuh ari kitu mah. Ari eta anu ngaranna si Pringga teh saha? Oh kieu Nyai, Jang Pringga teh picarogeun Neng Arin. Dinten Kamis bade nikahna mah abdi katitipan saur ku Neng Arin. Saurna teh anjeunna parantos kempel deui sareng kulawargina di babakan ledok. Saurna deui mugia Nyai kersa sumping dina mangsa nikahanana Neng Arin sareng Jang Pringga tak kitu Nyai. Ya Allah, hatur nyuhun Gusti, ya Allah hatur nyuhun, hatur nyuhun. Dak dumadakan aya nu ngembeng dina panon Nini Ati. Sareng hiji deui Nyai, cek Rajalius deui. Nini Ati ukur neuteup bari nembongkeun paroman anu pinuh ku pananya. Oh Jang Pringga teh muridna Abah Mista cara oge Nyai tah kitu Nyai. Kang Mista, ari Kang Mistanya aya kenye. Cek Nini Ati pohara curing hakna. Aya Nyai aya. Hayu ayeuna keneh ku abdi dianter nepangan anjeunna. Kang Mista, akang Kang Mista. Cek Nini Ati cuma limba. Ari Rajalius jeung dua abdi dalem nama malah silih reret kalayan nembongkeun paroman anu semuna langsa. Hayu anjel kuring ka Kang Mista ayeuna kenye. Cek Nini Ati siga anu pohara sumangetna. Wah sumangan Nyai hayu sok nyapengan ka abdi. Teu kudu dipenta 2 kali gancang Nini Ati nyekel pigeulangan Rajalius. Buri Nyai belesat. Rajalius anu geus robah jadi cahya beureum anu ngabeuleun awak Nini Ati ngabelesat ninggalkeun eta guha dituturkeun ku 2 abdi dalemna.
Ninggalkeun waktu anu lila Raja Lius Nini Ati jeung dua abdi dalam kerajaan geus nepi deui ka buruan imah Wahaji. Nini Ati gura-giru muru ka tepas imah. Kang Mista. Cek Nini Ati gegeroan bari satengah ngagedoran panto. Siga anu geus teu sabar pisan kulutrak aya anu mukakeun panto anu saterusna mah ngelolokeun sirahna. Akang. Mitra-mitra pemirtob dongeng Mang Guru, Nini Ati geus teu kawawa cimatana murubut maseuhan pipi peotna. Geus kitu mah geuk burung. Nini Ati ngarangkul aki-aki anu cikeneh mukakeun panto. Anu tayalian eta teh Wahaji alias Bah Mista. Nyai, genjing urang teh bisa pacepung deui. Cek Wahaji sorana semuda reda. Akang, hapunten abdi. Cek Nini Ati ngaguk-guk bari ti paparekat ngarangkul salaki anu geus puluhan tahun tayalaratanana. Ji hampura pisan Nyai, sarua akang oge hampura. Tara Kang, tanyaonon eta teh. Cek Ma Oyom anu karek ngurunyung ti rohangan dapur langsung nenggelkeun cukil kana pingping Wahaji. Wajuh. Wahaji ngajere teh sarta gura-giru ngalepaskeun rangkulan Nini Ati. Ieu teh nyicul asri Nyai, pamajikan kami anu kungsi jiwangkong kencea. Tembal Wahaji bari nyusutan cimata. Ai ieu saha Kang? Cek Nini Ati nunjuk ka Ma Oyom anu keur molohok neuteub dirina. Hayu ayanya mah urang bari jiuk ngawangkongnya. Cek Wahaji bari miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Ma Oyom jeung Nini Ati gancang naluturkeun gek dariuk dina amparan Samak Pandan. Ari Raja Lius jeung dua abdi dalam nama ngariles teuing ka mana. Jadi ieu anu ngaranna Nyi Sulastri teh. Cek Ma Oyom rutret ka Wahaji jeung ka Nini Ati. Nya, hampura Nyai, sanggeusnya baheula akang nyanyangan Nyai. Tapi Nyai nya geus eueuh jepang cicingan anu urut urang teh. Lumayan lila ti harita teh. Akang panggih jeung Nyi Oyom, wawawuhan nepi ka kawinya. Tetep jeung paroman Wahaji siga anu ngarumasakeun salah. Abdi oge hapunten Nyai, sanes maksad ngarebut caroge Nyai. Dari panyangka teh Nyai parantos teu aya. Cek Ma Oyom siga anu sarua ngarumasakeun salah. Nya wios da abdi oge ngartos. Nanging kumaha ayeuna nyaha Nyi Oyom kersa dijuwaku caroge abdi. Ya abdi oge cacan pipirakan. Atuh upami akang atanapi Nyi Oyom palai langkung laluasa. Abdi mah harijo saupami dipirak oge. Kanggo abdi mah tos bingah jasa cepang deui sareng caroge nya kaayaan tos sepuh kieu oge. Nini Ati rutret ka Wahaji jeung ka Ma Oyom kituna teh dibarengan ku nyusutan sesa-sesa cai matana. His teu kenging kitu Nyai, pipirakan jasana saperkara anu sae. Keun we da abdi oge nyampi kalayan ikhlas. Sajabi ci eta kapanan urang teh tos sarepuh. Janten ngawayuh oge ieu mah sanes dijajasaran ku nafsu. Saena mah urang campi we jamata kieu oge panginten ieu teh parantos aya dina katangtosan mantennya. Tembal Ma Oyom kalayan wijaksana. Atur nuhun upami kitu mah Nyi Oyom. Dari kedah jujur mah kanya abdi kakang Mista teh moal aya gencosna. Kumaha ari akang kerasa kagungan makmum dua anu kedah janjen tanggal warer akang di dunia kali akhiratnya. Cek Nini Ati ditungtungan aku ngareret ka Wahaji. Kieu atuh Nyai, ari akang mah bungah nu aya anjeun juaan bisa nyari makanyataan kalayan ikhlas teh jeung nya ja ieu mah ngawayuh teh lain di dadasaran ku nafsu. Insyaallah
akang siap jadi imam anjeun juaan. Tembal Wahaji menit tandes kacida. Atra pisan kabungah dina paroman tilu manusa anu geus barautana, anu kalayan ikhlas narima papasten Gusti anu geus ditetepkeun pikeun dirina. Euleuh mitra pemirsa dongeng Mang Guru, rupina waktosna parantos saep, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sejamit mungguramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.